mabok telat gigal oge sia teh. Geuleuh sia teh ulah utah hei. Eta geuleuh hei. Aji goblok nembak eta nepi ka parah kitu mabok. Alah. Aji gelo cek aing teh naha Gusti Allah nyiptakeun alam dunya dengneknya. Lain Gusti Allah dengnek manehna nu keur tebleng kurang ajar. Saha ngaran maneh anjing? Eta bahasa nepi ka kasar kitu abong nu mabok. Pokona leuwih alo bos heueuh bos. Aing mah pepeje ka maneh bos lamun aing keur mabok demi Allah anjing kabeh preman ge nyingrai anjing. Eta mabok parah kitu nginum naon maneh teh parah kitu mabok. Nginum naon mabok parah kitu. Demi Allah bos nginum topi miring bos. Dioplos topi miring. Eta dioplos mah teu asik bro. Dioplos jeung naon maneh teh topi miring. Dioplos jeung naon nginum topi miring. Demi Allah topi miring dioplos jeung topi hansip lieur anjing. Kakaraka deng aing aya minuman dioplos jeung topi hansip sia teh. Di mana-mana ge dioplos mah jeung karatineng, kacang nu kitu minuman mah. Aya. Pokona mah leuwih alo. Prinsip aing di alam dunya lu asik gue santai, bro. Lu usik gue bantai bro. Gagah si gelo teh. Dewi alo. Syawat gitu lo EMG halo. Aing resep lagu nok itu geuning nok itu geuning. Ai sayangku hari ini aku rudet. Naon sia teh rudet mah teu kudu dipake nyanyi aduh. Halo, anak itu nubieu mah lagu nubieu mah kan kitu tah. Opo ora eman Sulaiman. Ngaran jelema sia teh nu kitu mah. Alah, lieur hampuran deui alo aing koba mah. Aduh, geuna anjing deui alo Rakyat leutik model urang mah anjing geuna deui alo. Tanya heula kunaon aing mabok pangna aing mabok teh aing teh keur galon anjing. Lain galon, galau. Deui alo jaba aing rek nelepon di dieu goreng sinyal da eueuh toren anjing. Lain toren lain toren sia teh tower meureun. Jaba aing can makam anjing teh, can makan. Aduh deui alo. Pokona mah sia meme aing perang jeung maneh aing rek nelepon heula bebeb aing. Boga kabogoh maneh leuwih alo aing leuwih alo anjing. Aing kieu-kieu ge jelema aya anjing. Beunghar lain anjing. Jelema aya teh kapan jelema beunghar lain aing mah isuk-isuk aya. Berang aya, sore aya, puting aya, aing mah lain jelema beunghar nu kitu mah jelema teu gableg pagawean sia teh. Nganggur anjing. Alah. Aing rek mawa HP aing heula rek nelepon si bebeb Alah. Alah ieu pamasian HP ti Bapak Guru Supri aing demi Allah teh sombong HP ti Bapak Guru Supri demi Allah HP aing merek Bangbung tatingali. Samsung. Lain Bangbung Samsung pokona cek aing Bangbung anjing. Kumaha aing sia teh bibir-bibir aing, Bro. Aing jelema beunghar anjing orkai. Orang kaya. Kaya naon? Kaya monyet anjing. Abong nu mabok ngaku sorangan. Matak HP nage aing mah jutaan deui alo duit nage anjing dibere ku pakuwu aing deui alo meuli HP aing bewe alo tingali HP aing maneh mah anjing gomis teu pantes make HP mahal gelo
naon gomis teh golongan miskin. Mane mah pantesna ge lain HP Samsung model kieu pantesna ge mane mah kaleng susu make kenur anjing. Aduh si goblok eta ngahina ka aing. Nelepon heula si bebeb euy ah. Urang buka heula handphone aing. Manya sia teh aya preman HP-na gambar Hello Kitty sia teh. Ah, manya aya preman HP-na warna pink. Aing demi Allah anjing sanajan aing garang kieu aing anjing hate mah demi Allah Hello Kitty anjing. Preman cinta damai bro. Aing nelpon heula euy. Si bebeb aing ah. Alah. Ampura engselna can diolian euy. Manya sia teh jiga rante we sia teh make jeung diolian sagala. Cicing ulang gandeng aing rek telepon ka bogoh aing. Naon Aisyah kana tarang demi Allah angka 8 coplok pindah kana tarang maneh anjing. Abok nu mabok aing. Halo. Halo bebeb. Mohon maaf. Telepon yang ada 7 sedang nyeusehan. Anjing. Goblok anjing. Di mana-mana ge kapan operator mah maaf. Telepon yang Anda tuju sedang sibuk. Ari ieu? Iya mah anjing maaf. Telepon yang Anda tuju sedang nyeusehan. Goblok aya operator can boga mesin cuci urangnya. Kaduda urang operator. Salah nomor kuduna XL bieu teh. Padahal ieu handphone teh lamun lajo YouTube mah tembres YouTube. Lain YouTube sia teh. Dah. XL euy. Abong nu gelo manya kudu tarang sia teh. Halo bebeb. Ye, erek teh, gampang gitu. Erek engke pake to duit teh saneunah. Borora. Kumaha ieu teh nelpon teh ngobrol batur jeung batur anjing teh. Ngobrol nu pasea teh mah. Anjing error HP aing euy. Kadon ngadengekeun nu pasea HP teh. Pokoknya lebih Allah ampura bro. Pokoknya lamun dudungan aing nanyakeun aing gelut bae aing eleh gitunya. Jadi kumaha pokoknya lamun nanyakeun aing gelut kan aing eleh gitunya. Heuh lah sok geus aing hoream lieur mending mabok jeung gelut mah aja. Lieur aing. Sugan teh heuh. Aya. Mana deui kurang-kurang Korawa. Ningali bulu dada pantes manehna jawara dina bajuna puan hayang disebut jawara awakna jangkung sempada tambah bodas kulitna buluan dina dadana hayang disebut jawara dina dadana Percisika bulu jago ulah warang ngajago perbake salamun can kieu awakta 3 tahun di Banten aing muridna Kang Entis jeung muridna Kang Beben PWG Ciayu Baja Kuning sakaliawang
awas a'udzubillahi minasyaitonir rajim bayi-bayi dengan hari bibi pitur hati bang maju bang panjir parasit jadi jadi kuat tidak ingin mangka numpakeun apa sia aing apa sia apa sedai nah diguratkeun kana taneuh tiap manusia anu teu neurak dikadek patina diguratkeun kana taneuh bejakeun aing geus kebal tuh moal neurak tolang nangka kawinan bapak si bapak rek kawin deui moe salasa rebo kemis jeung jumaah beja-beja bebeja mah dicarekan aduh bapak si bapak aduh-aduhan ulah midua tilo opat teu halangan anak geus lumana teu asup kabeh panda teu boga boga ge dipaok batur aduh si bapak nyeri bapak mah suka-suka ngejengung orang Naon juku mujeng Saha nu ngamuk? Gatot Kaca Si Gatot Kaca anakna si Bima? nya Kudu jeung urang si eta mah. Ulah disebutkeun ngaran urang. Kurdi. Kumaha? Eta caket dipalih dinya ti Salareuma. Caket bumina Bapa Dian Salareuma. Padamelan abdi ical galeh lemari sareng risbang dina mebel upami nuju usum mebel upami teu usum mebel sakapeung abdi sok ngicalan jablay sate acan abdi gelut jeung si Gatot Kaca bilih diparengkeun abdi maot eleh gelut ku si Gatot Kaca kengeng abdi hiburan hoyong bajidoran kaul ka Bapak Kubu sono ka Bapak Marjono nyaeta Kubu Suganangan geus aya gerentes hayang bajidoran lagu Kemang Bolet rek disawer ku Bapak Kubu cenah so ti siang teu atuh ti wengi ayeuna Bapak Kubu hoyong lagu Kemang Bolet diigelan ku abdi si ganteng kalem kurdi so Kembang Bolet kembang boleh tobros paku sugandangan woi sagu ngablekuk tambang panjang ditikal-tikal tilu wonge moye doyan kemuyung alah yen wong sumal
sareng saha ieu Bos Yandi aduh nuhun bos Sabaraha? 100.000 jazakallahu heron qasiron Aya jang dicigeunel Kang. alah nah ai bapakku sareng Bos Yandi tos kapayun aya bapak hajat jeung ibu hajat hare-hare wae nya acan meureun keur ngawahannya mung make gamelan gandeng tepuguh hayang bajidoran lagu Kembang Tanjung atawa Kembang Boled tapi hayang kusinen hungkul gamelanana tong ditabeuh tepuguh dedengean gelo sia gandeng pokona nayaga caricing urang hayang jaipongan duet jeung sinden hungkul aya sabaraha hiji sinden teh aya sabaraha anu kahiji Neng Wendy anu kadua anu katilu hayang nu acan kasorang ku sasaha hayang nu ngorang-ngorang Neng Wendy mane caricing gamelanana tong ditakol gandeng gelo Neng Wendy Kah aduh anjing kadengek ku maneh kapan urang teh ngagerawan Neng Wendy Neng Wendy kumaha jawab Neng Wendy bekah duka naon nu bekah Neng Wendy Kah anjing geus 2 kali bekah hayang jaipongan tapi hoyong duet jeung Bebe Wendy hungkul alim nah kudu keur sia geulis alim nangning net so bajidoran hayang duet jeung sinden hungkul ulah ditakol gamelana gandeng teuing hayang duaan jeung sinden so tong aya nu ngaganggu maneh mah caricing so Balik noe ka itu. so aduh Kembang Tanjung Kembang Tanjung nu ditahan kota Bandung indahnya hep jempling teuing asa di kuburan teu ngeunaheun bungkus sinden hayang jaipongan tapi hayang kusaron hungkul ulah make gamelan so asa film si Unyil ge dengenaheun asa pampir hayang ganti deui embungku saron jaipongan hayang kurebab hungkul gamelanana caricing hayang kurebab hungkul anjing hese di gelanana euy hap asa diiringi ku Hatong Japati ganti mungku rebab teu ngeunaheun hayang
hayang jaipongan ku bedug hungkul saha nu ngabedug oh si Oga tukang sosis anu kawinang ngurilingan seuneu sok Oga si alus milik maneh goreng patut pamajikan maneh geulis ya koplok jaba beunghar sia teh pamajikan teh jabat ceuk beja ayeuna mitohana teh geus setruk atoh si koplok mah mitoha setruk teh tereh meunang warisan soga hayang jaipongan hayang ku bedug hungkul Hese atuh. ngang kudu bisa nu sajen ge bisa koplok sia Udah hese ieu. kudu bisa sok isinkeun ku bapak kubu bapak hajat sareng ibu hajat isinkeun ku bapak Dian ti salareuma sok jaipongan ku bedug hungkul Sok. sok hai sia kana adan ge lo subuhna ge lila kene sia teh jaipongan make bedug ai si goblok kalah keadaan ai sia jaipongan make bedug hungkul sok kudu bisa sok sok hop Naon deui atuh? si koplok ka urang ngareken doger monyet geus sia turun sia koplok ah deungeunnaheun ge lo sia Hayangna titah tuh. ganti deui ah Kunaon? hayang jaipongan hayang ku gambang hungkul sok ku gambang hungkul aduh rada ngeunaheun ieu manji ngeunaheun sakali deui ge lo aduh ngeunaheun anjing alah ngeunaheun bere we kurang nurut dan kurang kene bejakeun hayang jaipongan hayang ku goong hungkul saha nu ngagoong Biasa. si Will eta tukang ngong geus ganti deui wae rombongan ieu oh iya si koplok anu lolep ka rombongan teh ieu Will tukang goong anu bogoh ka sinden eleh ku dalang sia teh gablek jendol tah Kang Anton eta tukang goong anu bogoh ka dalang eleh saingan langsung keluar ti rombongan aing mere motor manehna mere janji atuh da nya eleh aing nyalonkeun Dewarnder mana nyalonkeun DKM anger teu bogoheun keneh Ki geus nu geus malupakan dendam antara kita sekarang kita mulai lembaran baru maneh kudu bisa nuturkeun gerakan urang sok urang hayang jaipongan ku goong hungkul tempo aba-abana lamun urang ngagibeg ka katuhu takol kempulna sing tarik ka kenca kempul ka hareup kempul ka tukang gong gede ngarti sok lamun maneh bisa nuturkeun gerakan urang maneh dibayar gaji dilipet gandakeun tapi lamun maneh teu bisa nuturkeun gerakan urang maneh malih hutang ka dalang sia sok siap kagigir kempul kahareup kempul tukang gong gede siap konsentrasi sia tukang goong sok alah bisaan euy
pisaan. Anjing dekat tipu Bener. salah gelos ya. Kan dia gong gede belagu sia. Salah sia. Anjing aing reuwas juga teu bisa Aduh hampir aing ngagaji deui dah. Geus anjing geus katebak aing geus eleh da kumaha ge gancang keneh gerakan leungeun dalang sia teh. Embung ku tukang suling mah bisi hese eureun. Hayang ku naon atuh kurinci Geus capek Hayang jaipongan hayang ku sengak hungkul. Kabeh nayaga kudu sengak sok. Jaipongan ku sengak hungkul. Ulah make gamelan. 1, 2, 3. Si goblok eta anu nyebut ka urang aya nu burung. Nu burung. Ku aing moal dikaluarkeun ti rombongan si Elo. Deportasi capek jaipongan hayang nempo tukang bonang kaul ka Bapa Hajat. Ceuk beja tukang bonang Bapa Dalang Dandan mah urut tukang kendangna de fenomenom almarhum Darso. Ngaranna Kang Ajai sagala bisa. Sok hayang ningali Kang Ajai pencak silat. Ceuk beja Kang Ajai tukang bonang jago pencak silat nanti paguron nyaeta Taji Malela. Malah kamari putrana berprestasi juara 1 kengeng emas di Kabupaten Bandung dina PON. Alah, loba duit bejaan menang 100 juta tas eta. Bisi marane teu nyaho. Jai. Hayang nyaho maneh pencak silat. Kaul ka Bapa Hajat jeung orang Sugandangan. Sok nangtung kudu bisa kelo sok. Erakeun ka Kang Entis sok. Kudu kikituan sia teh teu kasep goblok sia. Oces pisan sia teh. Sok. Pencak silat buktikeun ka urang dieu kaul. Nah, tepuk tangan untuk tukang bonang euy. Jurus ngabelekuk sia teh. Lain pencak silat tambah jurus nyeun budak gelo sia. Hayak pencak silat ngabelekuk. Ya, aya anu sepaga. Ayeuna supaya malam terasa indah. Oh, indah ga. Hayang dicontohan hayang ningali sinden Neng Wendy Jaipongan. Ngadeg heula sinden Neng Wendy Jaipongan kaul ka urang Sugandangan. Sok gancang bebeb. Sok ngadeg kaul ka urang Sugandangan. Contohkeun jaipongan anu ngeunah ditingalikeun. Tepuk tangan untuk sinden euy alah. Aduh sinden aing geulis euy. Ngan hanjakal hese diolona. Dilamar ditolak wae. Sok Neng contohan jaipongan anu ngeunah ditingalikeun.
ku nembe tepat ku Tobat. nembe pagi sareng salira sahat Tobat. manis imutna Tobat. Peweke jayu wajah kuning sae rupirna koyo kana aku sugana saha ajeng aduh saha Tepuk tangan untuk Sinan euy alah. Alah, tepuk tangan untuk Neng Wendy euy. Aduh. Nembe ngadamel album anjeunna teh dikontrak ku Hadas TV euy. Duh. Ang. Ayeuna geus alah cageningan. Duh. Nya cek urang oge maneh nu capek dalang nu meunang duit mah anger. Sareng saha ieu? Bapak Hajat nuhun jazakallahu khairan qasiron 100.000 ti Bapak Hajat. Di alam dunya papasangan aya beurang aya puting, aya jangkung aya penek, aya hideung aya bodas. Aya Bapak Hajat tangtu aya Ibu Hajat. Can kahareup euy. Ang hayang dicontohan jaipongan anu teu ngeunah di lalajoanan. Cing menta kompak kana yaga dihitung nepi ka 3 tunjukkeun saha dina yaga anu goreng jaiponganna 1 2 3 sok angtung tukang jenglong jaipongan kaul ka urang sugandangan sok ajen sok kaul penonton ieu buktina yen jaipongan aya nu teu ngeunah di lalajoanan. Da ieu contona jaipongan anu rujit di lalajoanan. Sok buktikeun. Kaditu Bogor Tepuk tangan untuk Doraemon euy. Alah. Dikeprokan anggur sing nu mawa batu geura baledogan. Teu ngeunaheun sia. Geus asa nanggap nu gelang ngalayang di udag. Jenis nama teka panggil kalangkang nanu benang baraya betebel teuing patepung tedaek wawuh panggang tarapatanya anu weuweuh di teangan nyameureun moal kapanggih teu apaleun Gusti ngancik dina dirina silek sagede ragi
budak pendek kagalai sapi gerwa pendek digalai sapi beuki we kontennya heulang ngalayang di udag jenis nama can kapangi patepung tedayak wawuh patepang tarapatanya anu eueuh di teangan nya meureun moal kapanggih teu apaleun Gusti ngancik dina dirina eta teh anu keur neangan Gusti Allah nu keur neangan nu maha kawasa ibadah teu apaleun neangan teh jiga kalangkang di deukeutan ngajauhan teu apaleun jeung Gusti aya dina dirina ulat beheung jeung beheung aya antarana tah urang jeung nu maha kawasa mah geus eueuh antarana weh murid Agi mah aing kieu lila aing di Darut Tauhid baheula dagang buku di hareup masjid ya. Kaul Bos Yani bade nyawer Bapak hajat Ibu hajat can nyawer ka dewek bejakeun bebas nyawer mah kieu Bapak hajat Ibu hajat bade nyawer 100.000 katampi teu aya cenah 100.000 50.000 katampi teu aya 50.000 bade nyawer cenah Bapak hajat 5.000 katampi ari teu gaduh ka izin mah manja Bapak hajat 5.000 nya sarah khusus kangge ka warga masyarakat nyata Suganangan teu hilap ka Bapak Kubu Bapak Uli sareng-rengan sajungjang Karawat Bapak Dian Cisalareumah hayang lagu Bret Kasep aing begitu gini jadi lamun cek dewek Bret Kasep cek ilaing Bret Kasep kudu sarua jika dewek turutan jadi lamun cek dewek Bret Kasep cek ilaing Bret Kasep sarua sia ya sia ayeuna da isukan mang Bret Kasep Bret kasep bareng atuh. Ini eueuh kabalegan pisan aing mah. Jadi lamun cek dewek Bret Kasep cek ilaing Bret Kasep heup. Tong di ujungan. Siap. Bret Kasep heup. Tong di ujungan. Maksud dewek teh ai heupna mah entong diturutan kasep bager jadi lamun cek dewek Bret Kasep cek ilaing Bret Kasep titik eureun Bret Kasep titik eureun hese geuning nginguna yaga teh nya euy jadi lamun cek dewek Bret Kasep cek ilaing Bret Kasep eureun tong anu ngomong siap Bret Kasep eureun Tong aya nu ngomong. kumaha maraneh we sok rek kumaha tah ya sok siap kaul ka Bapak hajat Ibu hajat ka payun ngepangkeun Bret Kasep wilujeng di sepitan sing menakara kayuan lapak euy Bret Kasep si cepot sadaya wakil nayaga nyanggakeun hiburanana kangge Bapak hajat khususna kangge bahajat pidu anak masing cager bener pinter duh pido arestu bisa daya tamu kangge Pak hajat ngamplopan 100.000 ngan paneda di akang saparakan ca nu hajat loba amplopna bagi dua jeung ayaga
kasep teu kasep Brek kasep. kasep wilujeng di sepitan sing mendakara kayuan kasep si cepot sadaya wakil nayaga nyanggakeun dupi hiburan timur pawenang khususna kangge cepraka pidu anak masing cager bener soleh tuh pido arestu bisa daya tamu kangge hajat ngamplopan 100.000 ngan paneda di akang sabarakan ca nu hajat loba amplopna wajeng nayaga boro-boro bagi dua jeung nayaga deweke can kabere Atunaha eueuh ka era. alah dawala walieu monyong eta si pegek ngageroan kuring make suku eueuh kasopanan Make kaki we sia eta mah. ganti baju heula dewek Salin lah kan. Sakilat disalin sia eta mah tuh. gancang aing Tereh heula. kumaha we nganjuk ka warung cepet lamun mayar aing lila Kita ganti kaos nanti babaris ya kawan. jeung dewek mah teh hese bager tukang kendang ngahuapkeun tung deung jak lah bagjanya euy wah bagja ayeuna dewek inget baheula di sunatan lain baheula dewek uceuk beja cenah nya lamun hayang gancang cageun nu di sunatan cenah kudu ditololkeun pacokeun kana hayam aing di sunatan tololkeun bobogan aing kaluar pacok ku hayam alhamdulillah lain cager kalah kabehanana ingat heeh jeung dewek mah pernah pengalaman baheula ieu mah keur di kampung mah kapan jarang mantri sunat dewek teh diajarnya jadi mantri sunat baheula mah geuning make bengkong nya euy ayeuna mah geus make laser make sistem knop teh geuning nya Anu bisa diukir ya nama. cek beja ayeuna mah bisa diukir segala can sunatan teh baheula dewek sajarah jadi mantri sunat kungsi baheula ceritana teh meureun beja pabeja-beja di lembur dewek teh aya mantri sunat anu tereh jeung jagoan nyaeta dewek menang panggilan aing ti ibu kota ka Jakarta kudu nyaeta sunatan massal kurang leuwih budak nu rek disunatan teh 300 budak dewek wah batur mah mantri ayeuna mah lila 300 budak teh dewek mah 300 nu disunatan ukur 5 menit beres kabeh sunatan Teu mungkin, teu Pak. mungkin, teu mungkin. teu percaya ilahi nah sejarah dewek Cara anak kumaha? ieu carana aing bawa budak nu rek disunatan 300 siki teh ka lapangan Kalapa. tutuy titah narangkara kabeh bukakeun calanana kabeh 300 budak teh titah narolol bobogaanana ngajejer kabeh coo hiji-hiji ku dewek bobogaana coo kapan lamun di coo teh sok nararangtung jara ceng gitu bobogaana teh nya ieu mah disunatan dah geus ngararacung bobogaana kabeh di lapang bola 300 budak dewek mah gancang-gancang nyokot mesin babad rumput siang 5 menit beres 300 budak disunatan coba ini ngan budak beres disunatan aing ditembak polisi dan jilakakeun atuh buntung kabeh budak nu siki baheula tah dewek lain digaji aing kalah kamunang hukumanna kuduna 300 juta
kudu malikeun aing bobogaan anak 300 sikil lieur aing. Elah, tadi dia kasih dawalak gitu. Di belah mana cenah si pekek dia? Paeda mata antuni am wadini hingga lohil Islam. Amin 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 paeda mata antuni am wadini hingga lohil Islam. Amin 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 man koma bilis dikom ilal jamnan la 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 man koma bilis dikom ilal jamnan la 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 ayu kita lohil Islam baetal alam. Amin 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 Allahu Akbar Allah ai sia kana takbiran sia teh jauh kene sia teh puasa ge acan ari waktuna takbiran ngadon gapleh sia teh Oh, sia tamak kitu dah. Sakitu sok reuwas teh nih. urang mah resep teh lamun 2-3 poek lebaran di gerewan kudunungan eta urang resep Eta ngarep-ngarep teh. Pasti urang ge ngarep-ngarep we nama. urang arek kaul sok rek laguna nu kieu sok mapai ya. Jalan satapak nya sing bener ngajugjug ka indung budak rek naon Aisyah anu cerik carindak dak kunaon pedah teka beli wedak belikeun atuh belikeun kumitoha urang di benduan nah kunaon pedah budak menta jajan bere atuh sia teh ka warung nganyuk eueuh nu merean kunaon pedah urang loba tunggakan ulah nganyuk wae bayar atuh nya kapaksa kuring lunta ka mana geus era kumitoha rek ngandelkeun pangabisa main gitar dagang sora penghasilan teu sapira cukup meuli sate domba tapi mun aya milikna pamajikan hayang 5 siapa karakter pangamen hayang nyandung atuh da teu kasawang ditadina teu kapikir dianggan miara anak mitoha rudet alabatan ngurus pespa mun resiko teu nyukupan biwirna siga asepan somonyong merendah teu dibere resiko sia atuh aya keneh kabogoh urang cerik balirihan nah kunaon barang antik kabongkaran naon sia teh mun geus kitu dijual jiga loakan tumatak awe mah kudu bisa ngajaga kahormatan kaceretan cai Kang Maman cai kaheman kabaseuhan rencang kahampangan mengkeut pageuh melitina palangkakan amun katojos bareuna 8 bulan Aisyah nanaonan lagu kitu patuh sia teh lagu teh bahaya pornografi sia mah ngandung misi atuh ngandung misi garek ai mimitina alus sia teh geus jang geus